Sampurasun pamirsa kaum dangu sadaya di mana wae ayana, tepang deui di channel Abdu Agus Kopdas. Simkuring anu biasa Wawan Rustiawan bade medarkeun hanca anu katunda nyata carios nyambung yasana Agus Kopdas dina judul Arwah Males Pati. Mangga wilujeng ngadangukeun. Peuting eta girimis nu ngepris masih keneh turun, hujan badag tiberang keneh nu ditempas ku gelap dordar nyesakeun hawa jadi tiris. Hawa peuting nu tiis katambah angin ngagelebug, sasatuan peuting reang disarada kayaning cari cangkas bebenceh cicir buek jeung sajabana. Hawar-hawar ti kajauhan ajag babaung teureun-eureun nambah kayan markas si codet mingkin keung. Pasukan si codet mangkat diisuk keur papencar ngajalankeun pancena sewang-sewangan. Biasana jam 10 peuting geus marulang deui. Ngan ku sabab tadi hujan geus tengah peuting ge can marulang keneh. Di markas ukur genep urang nu kabagian jaga. Kitu ge bari pilikeun ti jagana teh, sabab lamun teu dijagaan sieun aya maung atawa sato sejenna nu maok kadaharan di gudang. Di pos jaga genep urang panjaga keur ngawarangkong, nu tiluan kakararengse ngontrol ayeuna bagian nu tiluan deui patroli. Juher, Domon, Aceng, ayeuna bagian lain tiluan patroli euy. Tadi kuring mah geus tiluan, cek Japra marentah kanu jadi anak buahna. Japra memang komandan regu nu kabagian jaga di markas. Siap komandan. Tembal Juher, Domon jeung Aceng babarengan. Tuluy we nu tiluan teh ari dit maksud retek patroli ngurilingan markas. Biasa we marawa bedil jeung batre. Meneran belah wetan deket tangkal loa, Domon ngadengi aya nu ngagorobas meneran rungkun tangkal cau. Surana tarik kawas buah nangka badag anu murag na tangkalna. Ceng, naonnya bieu nu ngagorobas euy? Cek Domon bari urang ket tuluy ngadeukeutan babatronana sabab Domon mah memang kakoncara borangan jelemana. Sama borangan tibiakeun ku sorangan. Paling oge ukur 1 eta mah.
Aceng nimbalan bari laju nyeteran eta rungkun cau. Berasat sidar batre nyaangan rungkun. Barang geus caang nyapak aya nu keur ucang angge na tungtung daun cau. Rupana awewe make baju kelir bodas bukna panjang rarawigan bari beungeutna hideung lestreng. Huntu urang ngeteng padon keluar tina kongkolakna ceuli tinggal sabelah nyerengeh ka maranehanana. Cek domon pias laju nunjuk kana rungkun cau. Kelila kadenge sora seuri ngahihih minuhan eta tempat. Bau bangke nu lain samania kalbe nyenget pisan. Sora ajag mingkin tarik babauna teuing kunaon angin oge ngadak-ngadak ngegelebug. Dang-daunan nugas garing jeung regang penggas laju haliber katabak angin. Berebat ieu jelema nu tiluan teh lumpat sakalumpat lapet. Bedeul dibarabetkeun teu puguh ka mana lumpatna, nu penting mah lumpat we heula. Ti paparetot nepikeun ka lawuh ting gulitik ti tajong. Jurik. Ari lumpatna teh lain kamarkas tapi malah hayo arah sup kaleuweung. Kitu apanan ari nu jelema nu sieun mah sok tara bisa mikir nu penting mah salamet bisa lumpat we heula. Teuing lumpatna ka mana mah teu puguh. Domon ngagulitik nalika sukuna ditajongkan akar kubrag awakna ngajulalit barang malik maksud rek hudang kubrag deui katindihan ku dua baturna nu sarua pada labuh. Aduh beleguk, aduh aing jatuh, aduh aing labuh, aduh. Koplok. Nah make pipireun labuh sagala. Sia doan teh atuh. Buru hudang koplok. Aing eungap deuleu. Cik domon pupuringisan sieun ongkoh. Seul ongkoh sabab katindihan ku Aceng jeung Juher. Apanan poek sateh? Domon wajar we atuh labuh mah. Juher nembalan. Buru hudang koplok. Itu juri gudag. Domon ngahaok deui. Sieun nu lain kapalang calana geus baseuh sabab kabeh ge kariihna jero calana alatan sieun nu lain kapalang. Komo meneran si Aceng mah salian tikih teh der ngising meneran pisan luhureun awak domon jeung Juher. Koplok make ngising sagala atuh sia teh. Aceng bau pan kana awak aing sia teh ah. Juher amuk-amukan. Geus kitu bisa harudang tuluy ieu jelema tiluan ngabret lumpat deui ti paparetot. Kitu we lumpatna teh satabrag-tabrag. Aya rungkun cau gebus ditabrak, aya susukan leutik kejebur ti gebrus. Hudang deui tuluy lumpat deui kitu jeung kitu satu tuluyna. Het kabelah tukang eta makhluk bodas teh kadon hayo we ngapung nuturkeun seuri ngahihih. Ayeuna mah bibirna calangap nembongkeun huntuna nu pinuh ku getih. Wek nyumbat ka manasnya manusia.
Cek eta makhluk soranang irung bari serak. Nu labuh gewat harudang lompat deui ti paparetot. Domoan, tulungan atuh kuring mohon. Cek Juher manteran domoan jeung Aceng geus hudang, tuluy lupa ari manehna hese hudang sabab sukuna asup kana akar nu nyelam. Sakuat tanaga Juher ngabetot sukuna antukna bisa oge leupas, tuluy barebet lumpat deui. Sieun nu pohara sieunna awak capek sabab teu eureun lumpat. Ari eta makhluk mungkin deukeut wae. Sabab kayan poek meledong, teu apaleun yen dihareupeun manehna teh aya gawir jero pisan. Dihandapna nyapak batu nu seukeut kebrus di luarna marurag ka eta gawir, sirahna neunggar kana batu samemeh maot. Sabab sirahna neunggar batu, ieu jelema tiluan kadenge sora ting jarit priwatieun. Awak kekerjetan nandakeun sakaratul maut. Berlaya alatan sieun ku juri. Waktos naseep pamirsa. Cag urang tunda dihanjuang siam. Heug urang teuneun dihandeuleum sieum. Tuna gesan alaeun teudeun gesan sampeureun mangsana urang samper deui. Hatur nuhun permios.